Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu sadayana, alhamdulillah dina dinten ayeuna simkuring seja nyangakeun deui carita pondok ka payuneun wargi-wargi sadayana. Nu mudah-mudahan ku dipidangkeunana ieu carita pondok sing janten panglipur kalbu pang beberah manah kanggo urang sadayana. Insyaallah judul carita pondok nu baris kadugikeun dina ieu saat jejerna nyaeta Taya Gantina, mangrupikeun karya pangersana Bapak Haji Usep Romli HM. Mitra dangu sadayana, kumaha leunjeuranana ieu carpon Taya Gantina? Semoga urang sami Bandungan ku sadayana nyanggakeun ajengan damiri pupus beja nyebar gancang ngaliwatan telepon, ngaliwatan SMS. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Doa ke lalaki nu ninggalkeun alam pana milu nambahan isi unggal SMS nu tatalepa. Ajengan damiri sesepuh pasantren Panembong tacan kasebut kolot-kolot teuing nincak 68 tahun. Jag-jag belejag keneh jangkung leutik gesit maklum kataikan ilmu silat boh kembang boh osi bisa gigireun hatam kitab-kitab badag nu mata kaasup ajengan masagi lahir batin. Basa dina tepung ngariung reuni panganyarna lebaran sataun katukang damiri nu keur masantren bareto katelah si suhu kungsi nyarita ka sababaraha urang nu hadir. Dekah geus menang bonus 5 tahun euy. Mun ngukur kau yuswa Kangjeng Nabi. Keun we. Gopur batur sakobongna nempas. Pan ilaing mah nuturkeun sunah Rasulin. Sia. Damiri ngadelek. Ari silaing sarua dina soal paeh makmung nuturkeun sunah. Silaing ge lin geus menang bonus sara dewek. Karek 4 tahun Gopur nu nincak 67 tahun nyerenge. Di lingkungan santri jeung ajengan yuswa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun memang sok dipake patokan. Lamun leuwih ti sakitu hatina dianggap geus maot. Hirup huripna mah ngan geus liwat dina ugeran sunnah. Totonden kudu leuwih temen wekal husu jeung rea ibadah. Boh sumujud ka Allah, boh nyieun kahadean ka sasama manusia. Ningal syariat mah boh damiri boh gopur cungpon menang bonus umur ngalewihan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duanana junun jeung mulus ti mimiti ngaji nepi ka jadi ajengan baroga pasantren. Sok sanajan ayeuna rada ngarang-rangan pedah ukur pasantren wungkul teu dibarung ku ngayakeun sakola. Tapi kungsi ngalaman jaya. Sahanteuna geus kakoncara pasantren asuhan damiri ngahususkeun ngaji ilmu nahwu jeung sorof. Ilmu tata basa Arab pikeun nu hayang ngawasa eusi kitab. Ari pasantren asuhan Gopur ngahususkeun ngaji ilmu qiraat nu keur hayang ngawasa cara maca Quran katut lagamna. Santri-santri murid ajengan damiri geus rea nu makalangan di dunya pailmuan Islam. Kitu deui santri-santri murid ajengan Gopur rea nu geus hasil jadi juara musabaqah boh di tingkat nasional boh tingkat internasional. Nu matak barang nyebar beja ajengan damiri pupus kabeh ngerasa sedih. Hese digantieunana. Maklum ajengan mah kasebut makhluk langka.
Jadi ajengan lain lantaran pedah bisa ngaji jeung muka pasantren atawa meunang bisluit ti pamarentah. Tapi ku pangakuan balarea sanggeus nyaksian kapinteranana, kamulyaan akhlakna jeung kabalabahanana dina ngaping ngajaring umat. Bener lempeng jujur tawakal dina nyangking amanah agama. Batur sapasantren tahun 1860 nepi ka 1865 damiri jeung gopur teh di pasantren Raksa Sarakan. Waktu mimiti rek asup teu burung heran. Pedah biasana ngaran pasantren masok make basa Arab, ari ieu ku basa Sunda. Karek ngarti sanggeus meunang katerangan ti salah sahiji santri senior. Asalna mah make basa Arab hubbul waton, nu hartina cinta lemah cai. Kuramana pangersa ajengan disundakeun jadi Raksa Sarakan. Ameh Nyunda saurna da aya di tatar Sunda. Sangkan babari nyebut sok disingket bae jadi pasantren RS. Harita suasana nagara keur memejeuna harengheng. Partai Komunis Indonesia atau PKI mimiti nembongkeun sihung. Ngawasa perpolitikan nasional ti puseur dayeuh nepi ka pakampungan PKI tandang makalangan. Ngagunakeun prinsip nasakom nu hartina nasional, agama jeung komunis nu dijejeran ku Presiden RI Bung Karno. PKI teuneng ludeung nanjeurkeun paham komunis ku cara naon bae, kaasup ngalelece agama jeung umat Islam. Komo sanggeus Partai Islam Masumi dibubarkeun bulan Agustus tahun 1860. Partai-partai Islam sejena kayaning Nahdlatul Ulama atawa NU, Partai Syarikat Islam Indonesia PSII, Persatuan Tarbiyah Islamiyah PERTI, henteu wani terang-terangan ngalawan lantaran kaborogot ku nasakom tea. Ongkoh sieun ngalaman nasib kawas Masyumi meureun. Tapi para santri di pasantren RS kawilang wani terang-terangan yang hareupan PKI. Sanajan dina kaayan prihatin, wangunan pondok asrama para santri rereana masih keneh tina kai jeung awi. Aya pesan kumuh, cai bersih kurang, ukur ngandalkeun sumur kali keur kaperluan dahar nginum sapopoe. Ari keur mani jeung nyeuseuh mah aya cai walungan nu dikamalirkeun kasolokan keur nyayan sawah atawa balong. Ditampiankeun. Tapi mun keur daek mending mudun ka Lebak ngojay di walungan nu tarik jeung caina herang. Nepi ka teu saeutik santri nandangan budug nya lahir istilah santri budug. Ari pikeun santri pribadi onaman lamun ngalaman budug teh dianggap pertanda bakal jadi ajengan. Lamun teu ngalaman budug moal jadi ajengan, kitu apologi para santri. Alasan nu duka bener duka salah ngan lumayan bisa ngegedean hate ulahnya budugnya jadi santri gagal. Ngan keur piluareun mah komo nu ngewa ka Islam, umat Islam jeung santri, istilah santri budug sok digegedekeun, dijadikeun bahan pamoyok. Para anggota PKI atau ormas-ormas nu ngindung kadinya seperti Barisan Tani Indonesia BTI, Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia Gerwani, Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia SOBSI, mun kabeneran liwat ka deukeut pasantren kudu bae ngagogorowokan yel-yel ngandung panghinaan. Santri budug, santri budug. Kabeneran pasantren RS di Pasisian, anggang ti kota dilingkung ku pakampungan basis PKI. Cenah mah nemokalan ngadegkeun pasantren teh ajengan sepuh tahun 1820-an. Ngahaja milih wewengkon hara-haraeun ngarah dakwah Islam sumebar di dinya. Ajengan nu ayeuna katelah pangersa ajengan ku sakabeh santri nya eta buyut ajengan sepuh. Ti barang ngadeg ieu pasantren geus kamasyhur anti penjajah Belanda tahun 1830-an.
jeung Jepang tahun 1840-an. Tahun 1850-an anti-DI TII nepi ka ngalaman sababaraha kali diserang ku gorombolan nu ngahajang ngincer ajengan sangkan daek bilu ka urang leuweung. Sanggeus DI TII ditumpes tahun 1862, ajengan katut para santri di ieu pasantren kamasyhur gede wawanin dina nyang hareupan provokasi PKI. Kulantaran kitu di pasantren RS mah sajaba diajar ilmu-ilmu keagamaan kayaning Quran, hadis, basa Arab, fikih, akidah, akhlak jeung sajabana, diajar ilmu bela diri silat deui. Unggal peuting sareng senang ngaji, para santri dilatih jurus olah tubuh. Kaparigelan ngungkulan halangan, kekuatan fisik jeung mental. Guruna pangersa ajengan ku anjeun, dibantuan ku para santri senior jeung ku hiji jamaah pasantren. Pangsiunan tentara nu dina mangsa perang kemerdekaan tahun 1845 nepi ka tahun 1848 jadi komandan pasukan Hizbullah. Cenah mah teueuh Banten nuturkeun pamajikanana nu masih kana baraya pangersa ajengan. Bumen-bumen teu jauh ti pasantren. Teu aneh mun aya beja saliwat manehna bisa debus. Silat nu diulik ku para santri nyaeta silat eusi. Ngawasa gerak bela diri di barung ku tanaga jero. Lain silat kembang nu dipintonkeun dipiri ku tatabeuhan keur hiburan. Saban rengse latihan, pangersa ajengan sok miwejang yen ilmu silat para santri lain keur pamer, lain keur nyingsieunan atawa ngelehkeun batur, tapi ngan ukur keur ngajaga awak dina pangguna sikadeungeun jeung keur nulung kanu butuh nalang kanu susah, upamana bae nu kanyahoan keur ditodong atawa dirampok. Kitu oge ulah ngamimitian neangan jalan dari ributan lantaran ngarasa mampu ngelehkeun deungeun. Cohagna ulah sombong pedah bisa silat, sabab sombong teh mangrupa pagawean nu dilarang ku Allah Ta'ala sakumaha nu kaunggah dina Quran surat Luqman ayat 18. Tapi lamun aya batur nyombongan ka urang geus digeunggeureurkeun tetep bae, apa boleh buat? Dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takabburu minal mutakabbirina shadaqah. Sombong ka jalma nu sombong eta sedekah. Pangersa ajengan ngabejer beaskeun. Lantaran nyekel pageuh papatah guru taya hiji oge santri nembongkeun maneh bisa silat. Malah rea nu geus kasebut jago sapopoe teh leuleus keumeuyeut bae. Mun pareng nyaba ka kota leumpang sahayuna semut tungkul kana tincakeun, teu miduli jalma-jalma jeung serikeun bari sawareh pating harewas nyebut santri buduk. Puguh bae matak geunjleung basa aya kajadian nu patukang tonggong jeung kabasajanan para santri. Basa nyebar beja yen para santri RS gagah perkosa. Kejadianana hiji poe memeh lohor aya 2 jalma datang ka pasantren mawa tanggungan menod pinuh ku eusi langsung ka bumi pangersa ajengan. Delila hiji santri khodam nu ditugaskeun jadi ajudan pangersa ajengan poe eta rurusuhan asup ka pondok. Neangan damiri hiji santri kahot nu nepi ka ajrih ku sararea nu wibawa komarana ngeleuwihan lurah santri. Disaur ka bumi pangersa ajengan, Kang, enggal ceuk santri. Ceuk santri khodam barang Kang damiri nolol ti jero kobong kamar padumukan santri. Gagancangan damiri make kampret bersih di samping poleng beureum khusus paragi jumaahan jeung kopiah hideung anyar.
bubuhan rek asup ka bumi pangersa ajengan teu pantes lah kaleke. Kadalila damiri di ditu ari datang deui mawa tingkem badag dieusi rupa-rupa kadaharan seperti wajit, opak, ranginang, pisang bugis jeung sajabana nu pantes keur capek rahem. Adrahi, adrahi. Damiri ngagerok ka para santri nu keur nyalingkrem di kobong. Adrahi teh tetelahan keur oleh-oleh kadaharan. Atuh puguh bae barudak ribut, besi tingkem ngan sakeak pada merebutkeun. Naha damiri menang adrahi, malah jeung duit sagala rupa. Cukup keur meuli kitab tafsir Ibnu Katsir nu geus lawas kapicangcam. Nyebar we beja, cenah damiri geus nulungan hiji kolot nu keur dicopet dina kareta api. Dengan copet nu keur ngagarayaman kana saku batur dijewang ku damiri bari ngagunakeun kek atawa tanaga jero. Puguh we ngagoak. Nu keur dicopet langsung engeuh. Loketna geus nolol gancang disesepkeun deui. Sapangeus si gerbong hookeun, sawareh gancang milu ngarejengan copet nu keur muringis nahan kanyeri leungeunna marius dina cangkingan damiri. Koroyok, koroyok. Sora panumpang saheng ngungkulan sora kareta api si Gombar. Bisinya dikoroyok nepi ka pejet ku damiri copet diseret ka lebah lawang gerbong. Di sisi rel ngampar pasawahan keur diangler kereta api rada kendor da keur nanjak. Ini mang dikoroyok mending guyang di sawah jung. Damiri nyarita laun ka copet bari nyuntrungkeun awakna. Koleang kubrag kana kotakan atuh mebes daragragna nangkuban. Ger pada nyurakan. Copet nu keur ugal-uge dina leutak padamu puas. Kolot nu salamet dina kajahatan copet nganuhunkeun pisan ka damiri, malah ngajak nanjang harita keneh ka imahna. Si horeng eta teh Haji Muhsin, patani engko nu kawilang jegut di Cisurupan. Tas di Bandung kana kareta turun ti Jibatu nyambung kana kareta ka Garut. Engke nyambung deui kana kareta nu ka Cikajang. Sawios sanes waktos kaleresan abdi bade liren di halte payun. Kang damiri memandapan, padahal damiri rek kawana raja sahalte deui ti tempat rek turun. Kawasna aya panumpang nu apaleun, damiri santri RS. Nya Pak Haji Muhsin ngutus bade gana ngirim adrahi jeung duit ka damiri. Basa ditanyakeun langsung ka jinisna naha bener kitu. Damiri ukur ngahehe bari ngomong. Saur saha? Duka teterang? Ngan basa mimiti kudu tarung tutungkulan ngalawan gangguan PKI. Damiri panghareupna. Ngahudangkeun kawani para santri buduk sangkan ulah miris ngayunan PKI nu diguguluan ku pamuda rakyat. Unggal sore maranehna baris kahareupeun pasantren. Make saragem jawara, baju, calana pangsi jeung iket hidung meles. Dina cangkengna bedog ngagaraplok. Geus lila sanyana mah PKI mapanas para santri ngan pada ngantep. Saukur babarisan pulang anting bariting gorowok ngaledek santri buduk mah dianggap cetek. Henteu matak bohak ieu. Tapi lila-lila mah teu bisa diengkeun kajeunkeun. Mimitina basa aya bal neumbrag jendela masjid gebrag kaca peupeus. Bal ngagorolong ka jero. Meneran keur para santri ngaji Bandung Kuping. Bada asar pangersa ajengan dugi kareng hapranjug reuwas. Memang teu jauh ti pondok aya lapang desa sok diparake tempat kaulinan ku salalembur. Nu main dang layangan, main ba jeung rupa-rupa deui.
Tapi ari kudu banyak sar mepeskeun jandela masjid mah pamohalan kajaba lamun dihaja. Nya dihaja kabeneran harita keur aya klub main bal diadu. Diayakeun ku PKI komite ranting atawa CR kapangurusan tingkat desa. Kawasna ngahaja disepak ditojokeun ka masjid. Biasana ge bal leupas di lapang paling ukur ngagorolong ka deukeut kulah lalaunan. Geus manjing waktu barudak. Urang kudu sodakoh teh. Saur pangarsa ajengan. Geus bubar weh heula. Lurah santri jeung jang damiri mah tong waka ka mamana. Barudak santri tinggal liut di buruan pondok nungguan nuker baradami di masjid aya kana sajamna. Lurah santri pangheulana biji gancang pada ngaronom. Isuk urang kudu main bal, nembongkeun kabisa nyepak hareupeun PKI. Lurah santri ngajawab singket. Main bal? Moal nya. Hampir kabeh santri apal cien main bal teh lagun gawe percuma. Ngudag geus beunang dijauhkeun deui, diudag deui. Kitu jeung kitu. Malah pangarsa ajengan ku anjeun nyasamakeun bal kana dewa Baal. Sesembahan urang Punisia kuno. Maranehna hare-hare kana parentah Allah Ta'ala. Anggur ngagugulukeun nyembah berhala Baal. Kalawan rupa-rupa momones. Panggero dakwah Nabi Ilyas alaihissalam sangkan urang Punisia ngeureunna nyembah Baal mulang kana kaimanan ka Allah Ta'ala nu Maha Tunggal jeung Maha Kawasa teu didenge teu dipalire. Itu nu kaunggal dina Quran surat As-Saffat ayat 125. Antukna eta umat ditibanan azab Allah. Tah, Baal sesembahan umat nu ngabangkang ka Nabi Ilyas teh ayeuna geus robah jadi Baal. Baal ceuk urang Inggris mah. Jadi kaulinan main bal nu mawa manusia poho ka Allah. Poho ka waktu kana ibadah ka anjeunna jeung poho kana amal soleh ka sasama manusia. Dewa Baal geus salin jinis jadi klub-klub katut para pamainna nu dipuja-puja ku saalam dunya. Kamasuran maranehna kiwari geus ngaleuwihan dewa Baal anu ukur dipikawanoh di Punisia kuno wungkul. Ari Baal modern mah nyebar ka mamana da sok ditabeuh ku radio. Saur pangarsa ajengan dina hiji acara halaqah atawa pangajian umum nu diiluan ku sakabeh santri sapasantren. Ayeuna pangarsa ajengan ngudukeun santri-santrina main bal keur nandingan ka adigungan PKI. Sing horeng nu kudu dipikawe teh lain main bal biasa tapi main bal seuneu. Balna tina kalapa kolot meunang ngeuman sapeupeting dina minyak tanah. Engke di lapang disundut ku seuneu terus disepakan ku para santri nu kapeto jadi anggota tim. Damiri jadi manajer, manehna dipercaya nyeleksi calon para pamain. Kriteriana kudu santri rada bengal, mindeng bolos atawa kedul ngaji, mindeng ngalanggar tambeh atawa aturan tata tertib pasantren. Leuwih alus nu kungsikeun ku tajir atawa hukuman. Main bal baris lumangsung isukan bada asar. Taktikna lamun klub PKI keur main para santri langsung asup nyepakan bal seuneu teh. Lamun balad PKI bener-bener wani tangtunageun di lapang, milu nyepak bal seuneu. Lamun henteu pasti buria ka sisi lapang. Beres ngaji subuh, pangarsa ajengan maparin pituah khusus. Anjeunna netelakeun jeung sikep katut laku lampah para anggota PKI geus kaleuweuhi. Sempat moyok mah teu pira, tapi ari ngahajar nyepak bal mupeuskeun kaca jendela masjid mah geus kaasup teror nu kudu dilawan. Urang kudu nembongkeun kamampuh ngungkulan maranehna. Lamun maranehna ukur nyepak bal biasa, urang mah nyepak bal seuneu.
man mangkade hidup ulah takabur, bersihkeun hate katut pikiran tina ujub ria. Urang mah ukur lillahi ta'ala miharep di Allah. Engke hidup mampu nyepakan balseuneu lain hatina hidup santri mandraguna lain. Eta mah estuning kurnia anugerah Allah ta'ala. Lain karena doa jampe atawa wirid anu ku urang digerenteskeun lain. Sakabehna wungkul widi sareng kapalai Allah. Ukitu sing tawakal ka Allah miharep karidoanana sareng widina. Tawakkaltu 'ala Allah wa bi'idzillah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Taya kakuatan iwati Allah Maha Agung. Pangersa ajengan nyutat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam nu basa diduru ku Raja Namrud. Barang sinu beureum Ibrahim teu cecel teu boncel bororaah karenghek. Ibrahim teu sakti henteu kagungan jampe atawa jimat keur ngaleumpeuhkeun seuneu. Esteuning ngan ku pitulung Allah Ta'ala nu marentahkeun sangkan seuneu jadi tiis jeung nyalametkeun Ibrahim. Pangersa ajengan maos ayat Quran surat Al-Anbiya ayat 68. Pas sore di lapang rame kuno main bal. Klub-klub pamuda rakyat pasti katingal tina kostimna nu didominasi warna hideung beureum. Rombongan santri oge geus siap. Keur raramena itu main blues kabeh santri bareng ka jero lapang. Lung baseuneu di sisi. Pangersa ajengan digendeng ku para santri senior nyaksian rada anggang ti tungtung lapang beh wetan. Damiri nu munggaran kapercaya nyepakan bah nu ngabubulah ku seuneu. Dioperkeun lalaunan kasaman nu teu jauh ti gigireunana. Katenjo saman rada asa-asa rek nampanan teh. Korawok santri sapantaranana ngelingan. La takhaf ya akhi, tawakkaltu 'ala Allah wa bi'iznillah. Tong sieun lur, sing tawakal ka Allah jeung miharep widina. Geus kitu mah taya basa mangmang deui baseuneu ti Damiri diampul-ampul ku sukuna golosor ka batur sejen. Damiri giak pisan. Barudak PKI nu keur main bal ngahareungeun. Aya nu nyirilik semu nafsu gancang di operan bal seuneu. Manehna ngejat. Aya deui nu sejen nyirintil. Santri nu rek didatangan geus taki-taki nyepak bal kalebah dinya. Manehna ge ngarandeg. Terus ngabecir ngajauhan. Lapang geus kosong tinu marahin bal biasa. Tinggal para santri laluasa lulumpatan ngudag-udag jeung ngoper-ngoper bal seuneu ka ditu ka dieu. Bal dicegah bisi ulah kaluar ti lapang, nya diusahakeun main di tengah wungkul. Jalma-jalma nu lalajo asalna jempling, geus nyaksian kitu mah geur surak ayuh-ayuhan. Resep jeung kataji nyaksian atraksi para santri. Para pamain bal klub pemuda rakyat nungtutan arindit. Saware aya nu semu susulumputan ngalalajoanan panasaran meureun. Hampir sajam para santri main bal seuneu beak 10 kurang leuwih. Eureun-eureun sanggeus ngurunyung lurah. Kawasna barudak PKI ngadoni minangka aparat nu kudu tanggung jawab kana nyukseskeun nasakom. Lurah ulah cicingeun narima pangaduan ti saha bae nu kasebut nasakomis. Damiri nerangkeun ka palurah. Abdi mah teu ngaganggu. Upami kersa mangga urang sasarengan main bal. Saha nu daek diajak nyepakan bal seuneu? Lurah nyenggor semu keuheul. Abdi mah dalma ngayonan panangtang. Kamari nuju klub pamuda rakyat main ngahaja nyepak bal kana kaca jendela masjid pasantren dugi ka peupeus. Kumargi para santri mah cadu main bal ngaruksak pakaya batur nya nganggo baseuneu. Ambeh hati-hati henteu babalawaran ka ditu ka dieu. Damiri neuteub seukeut hideung paneung lurah, katembong pisan lurah samar polah leos bae indik teu permisi. Najan nu lalajo terus pating gorowok sangkan main bal seuneu dituluykeun.
damiri katut anggota tim teu malire ukur lengkuh nembongkeun panghormat ongkoh pangersa ajengan ngisarahan sangkan eureun sanggeus rengse memeres paparabotan pangersa ajengan mingpin para santri maca doa tolak bala. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, mugi abdi ditangtayungan ku kasampurnaan kalimah Anjeun tina sagala kajahatan makhluk-makhluk ciptaan Anjeun. Aya SMS asup ti Mahmud sarua batur sapasantren Bareto nunggeus pangsiun tina kapala kantor urusan agama 10 tahun katukang. Ajengan damiri dikurebkeun bada lohor insyaallah ceuk eusi SMS. Red kana jam pukul 7 gura-giru turun nyelah motor nunggeus dipanaskeun ku budak. Abah mihos heula nyarita ka pamajikan nuker sasapu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tembal ninina barudak kasaput ku gerung motor. Hiji deui zaman nu hese nyangan gantina ninggalkeun alam dunya. Boa pasantren ge bangkar taya nu nuluykeun milu inna lillahi kanu ngurusna hate ngagerentes. Euleuh palawargi sadayana waktosna parantos saet kitu rupina carios taya gantina biasa kadugikeun dina ieu saat. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosan hapunten dina samudayaning kalepatan wal ampun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Fermios.